Rasun para wargi kaum dangu anu dipikaasih ku Gusti. Rohang rohani dinten ieu judulna henteu kendat ngadua. Tah para wargi, rohang rohani dinten ieu bade diajar dina cariosan dina Injil Lukas pasal anu ka-18 nyarioskeun hiji misil atau hiji umpama. Sateuaceuna parogi hayu urang ngadua. Nun Gusti ama anu linggih di sawarga. Puji syukur ka Gusti kulantaran berkah anu ngaliyah kanggo abdi sadaya. Mugi Gusti ngaberkahan abdi ku hidayah ku Roh Suci kulantaran waktos abdi ngaos dina kitab suci ieu mugi-mugi abdi tiasa ngartos kana dawuhan Gusti kana jalan-jalan Gusti. Ieu pidua disanggakeun dina asmana Isa Almasih juru salamet dunya. Amin. Para wargi cariosan anu aya dina Injil Lukas pasal 18 nyarioskeun hiji misil, hiji perumpamaan. Nyaeta nyarioskeun ayana hiji janda atau hiji randa sareng hiji hakim. Nah, ieu nyarioskeun supados para muridna teh ngartos kana peryogina pisan hal ngadua. Nah, peryogi pisan rupina ngadua teh. Dicarioskeun kieu aya hiji randa saurna teh. Dina Lukas pasal 18 ayat 2. Yesus nyarios kieu. Di hiji kota aya hakim anu teu sieun ku pangeran jeung teu sieun ku sasaha oge. Teu aya kasieun, da atuh kasohor kawasa teh. Di dinya aya hiji randa anu sababaraha kali nepungan hakim sangkan perkarana dibela. Aya randa saurna teh nyuhunkeun dibela perkawis anu di sing hareupanana. Mugi kersa nulungan abdi kitu disaurkeunna. Mayunan lawan anu ieu perkara. Ceuk eta randa nyuhunkeun ditulung ku eta hakim. Sabaraha kali eta hakim henteu daek nulungan eta randa. Tapi akhirna manehna teh mikir sanajan heueuh aing teu sieun ku pangeran sarta teu paduli ka batur. Tapi lantaran eta randa teh ngarewong wae ka aing saurna teh. Leuwih hade perkarana dibela bae ku aing. Lamun henteu kitu manehna bakal terus-terus wae ngarewong. Nah, kitu dicarioskeun eta misil teh ku Yesus Kristus. Lajeng teras Gusti nyarios kieu Yesus Kristus teh. Perhatikeun naon anu diomongkeun ku hakim anu teu adil eta teh. Perhatikeun. Tah piraku pangeran henteu ngabela perkara umatna anu sasambat ka anjeunna beurang peuting. Piraku anjeunna leleda nulungan umatna sing percaya ka kami. Anjeunna bakal ngabela perkara maranehna harita keneh oge. Tapi upama anak manusia datang, nah aya keneh di ieu dunya jalma anu percaya ka pangeran. Cariosan eta para wargi ku abdi diulang sakali deui. Yen rupina aya hiji randa ngumpamakeun urang. Randa teh ngumpamakeun urang. Nyaeta gaduh perkara anu abot. Saha atuh para wargi sareng abdi oge anu teu gaduh pasoalan hirup. Ya, sami rupina sareng randa ieu teh ngumpamakeun si randa ieu teh urang anu gaduh pasoalan anu abot, pasoalan anu parna pisan sesah di rengsekeunana. Tah kumaha atuh? Rupina sasambat ka hiji hakim. Tah hakim teh atuh tadina hakim eta teh geuning memang kasebatna jalma atau hakim nu teu sieun ku pangeran, nu teu sieun ku sasaha.
Tapi eta hakim jahat teh nu ngumpamakeun salian ti Gusti, nah, tapi ngumpamakeun jalma anu pangjahatna geuningan eta nu jahat oge tiasa ngampi, ya, tiasa kersa mereskeun eta kasusna randa lantaran musingkeun cenah datang deui minta tulung ngarewong musingkeun geus we ku aing rek dibela perkarana. Tuh ceuk Gusti eta jalma jahat, eta hakim jahat ge geuningan daek ngabela. Komo atuh Gusti kumanten, Gusti bakal ngabela jalmi anu beurang peuting sasambat dina ngadua. Tah ieu pelajaran anu sae parwargi. Lamun urang gaduh perkawis anu abot, hayu dongkap ka Gusti ngadua sing nyaan beurang peuting. Lamun teu acan diwaler mangga teras ngadua teras. Waktosna pasti Gusti bakal ngabela ka jalmi anu sasambat ka Gusti. Tuh. Tah Gusti oge naros kieu. Nah engke mun abdi dongkap ka dunya nyata dongkap Isa Almasih janten hakim nu adil ka dunya. Naros kinten-kinten aya keneh anu sasambat ka abdi, aya keneh jalmi anu satia sasambat ka Gusti. Nah mudah-mudahan atuh para wargi saderek sareng abdi anu sasambat teh anu satia dugikeun ka akhir, dugikeun ka Isa Almasih bakal dongkap, bakal ngajemput jalmi anu satia. Nah sakitu pargi mugi-mugi dauhan Gusti anu singkat ieu janten pelajaran anu sae supados urang janten jalmi anu satia terasa sambat ka Gusti, urang diberkahan kulantaran doa-doa anu kayeng anu disanggakeun. Bewara pangharapan. Tah sakitu parwargi bewara rohani, bewara kesehatan dinten ieu mugi-mugi para wargi sadaya ngaraos diberkahan sareng ngalaman hirup anu tentrem saparantos ngadangu dauhan Gusti anu pasti moal ingkar dina nedunan janji-janjina. Tah upami para wargi hoyong diajar dauhan Gusti anu langkung jero, mangga ngontak kasim abdi dina serat email anu tadi nyaeta sionpriangan@gmail.com sareng nomor WA 081918227518. Tah parwargi abdi oge nawisan tangtosna bilih kersa ngaos bahan-bahan bacaan rohani tiasa dikintunan syarat nama gampil ngan ngirimkeun alamat anu lengkep ka nomor WA anu tadi sareng alamat email anu tadi. Mugi atuh parwargi urang tiasa saling nguatkeun dina nandangan hirup anu campuh ku hal duniawi. Mugi urang tiasa ngengingkeun hirup anu pinuh ku katentreman di lebet Isa Almasih anu kawasa di dunia jeung di akhirat. Pidua abdi mugia Gusti ngaberkahan urang sadaya. Amin. Hiji buktos kaasih mantena mere
pikeun manusia tangkan sakabeh hirup waluya. Puji Gusti agung kenamina lungsurna kadunya keur nebus dosa manusia. Puji Gusti agung kenamina lungsurna kadunya keur nebus dosa manusia.